Ibar itu ibar, maduk. Ibar itu. Dan bae ujang anggur sih senenay makan hama. Wanian gitu bapak, helang newak bagong. Nya mau sanggupeun atuh ari kudu meruhkeun bagong mah. Ngan sahenteuna hama berit-berit bae mah bisa ngurangan. Mun awe berit, hasil sampo bakal rada lobanya bapak. Puguh we. Mun sampo ngeuna kawas kejonya bapak. Ah, ulah nyakeun sampe, nu salama urang, nu salama bapak, maneh, indung maneh di. Yang maneh sorangan. Nah, tuh dahar teh make kudu tuku kena keju bae. Geuning batur mah seperti mang salami, teu kuat kieu, isuk sore dahar teu aplek oge. Heeh atuh, abang tuh mana kena keju. Hese pisan rek di sisilan teh. Ujang mah teu betah nindang ka lembur, hayang balik ka Kalapa Nunggal. Heeh, tapi naon-natina tuh jeung urang. Padaud mah pulang anting ka ditu teh. Bade bae lah bapak kayana. Lain bae nu di Tasik, di Garut sama nu uplak-aplak, sama nu di Banjar, ya kitu keneh. Ari urang arek naon ka Kalpanunggal. Di situ teh bareto, tan di mah aya nengakeun bae. Ayeuna mah buat dipelakeun deui buah henteu. Lamun dipelakeun deui oge meureun geus dipercayakeun ka nu sejen. Hanya Mang Sumarna bapak. nya dina begung-begung nama da. Sumarna, naon bangun rusuhan? Si Didi, ini di leuweung. Baruk, kumaha? Nyawa kumaha dakar kebejati batur anu ngalakai garuh. Cenah rombongan Mas Suradi mah kapaksa dari kemana can tembong. Nya eta anak kuring palang siang. Kumaha tuh? Kumaha? Nyusul ka mana? Da kuring macan pernah ulah ilu ku kurubutan di leuweung sarupa kitu. Ya tuh, jung mana gerak lapor ka ketua koordinasi kertas migranya. Orang rek kepada udahlah, orang rek minjem mobil, sugan we ridoeun bantuan orang. Di mana tadi teh? Di leuweung Gunung Hejonya. Leuweung Dampit. Wing, gerotan atuh eta mah. Nya eta tuh. Bapak wing hayang milu. Nungguan di Sibon saha? Keung sorangan mah. Bau bae, tara aya bagong ngaranjau we kieu. Engge menggeus montong make ngalakai garuh sagala, dibahayaeun. Kuring mah sakali lagi kapok, indit 10 km meureun leuweung gerotan. Jadi teu aku kurubutan ulas-ulas poe asup ka leuweung. Nya nu parang baroga milik mah, make aya kana kilona. Numuk di kuring jeung sujang teu boga pangalaman. Batan manggihan kai garuh ditapu ku reungit malaria, entah mah setelah itu nya repotna dina bitis. Ari balik kalakan ombro ku malaria. Oyoseun bae bangkar. Ari kahayang mah kitu si Didi ge ulah-ulah ilu. Tapi kumaha tuh mun teu pipeuleun bisi paeng lalayeusieun jadi sabaraha? 10 kilo sampe ukur jadi sakiloan beas. Ngadaran sampe bae kumaha tetuman urang mah. Jaban-saban waktu kudu parebut jeung bagong nu ngaranjak kebon. Dia mah wayana kudu papisah heula. Urang jeung si Ujang arek ka apa udahlah, maneh ka kantor koordinator lagi. Boga tuh, hampura geus ngari dieueuh. Bapak pada teh seuweung ka Banjarmasin nyatetkeun ka KAI Garuh. Urang cobaan bae jang. Nah ayeuna oge pasti carpen kene bapak. Kersaeun kita tulung muru wayah kieu. Urang cobaan bae jang lamun mugen. Sageuy jang, inget loba transmigran dibelaan ngalurjeunkeun tanana parindah cabak kana ngalakai Garuh. Tina sakitu urang bandar Kai Garuh anu nyuntrung-nyuntrung jalma ngalakai ka leuweung teh. Kapan padaud nu mantak mejeuna anjeunna milu tanggung jawab. Bapak, tah ieu tanah padaud teh menang meuli ti Mangkarta bejana. Bapak ge nyaho. Bapak cek Bangsa Nukri oge hayang ngajual tanah ka padaud. Bapak oge nyaho. Tangtung bae nya kang naon parindah. Mun teu betah teh ya geuning maneh oge tadi nyarita nineng ka lembur. Mun ku bapa dieun meureun, maneh minta ngilu jualan. Ka padaud pastina oge nya Bapak. Kana kitu. Cak-cak 2 hektar mah nu kaurus ngan saparapat.
tarengakeun we ka batur. Rek daek atuh batur ge boga tanah sorangan. Nah ari padaot teh bisaeun. Nya teuing atuh. Nah, padaot ngagarak tanah salega-lega gitu. Bapak teh kabita ku padaot. Anjeun nama sakitu lebak-libekna geuning di transmigran teh atuh nurut-nurutan jadi bandar mun teu jadi ladang neangan ka Kai Garu kaleuweung. Modal ti Mendi make kudu jadi bandar atuh Jang. Ongko urang mah jauh-jauh ti Pasundan mentas lautan ka lembur teh tekepan nuluykeun hayang jadi tani. Bae tetapi na Antep. Heeh. Bade teu ukur buburu ayeuna boga sorangan. Piraku geus aya nu hangat mere teh ditarimakeun. Ari padaot geuning ditanya kitu. Bapana ngahuleung sunjong-jongan ngajawab sote dome anakna ngahantem ngagoleksek. Sakainget bapak mah ke di lemburna oge padaut mah tara ngilu guyang. Di Kalapanunggal memang lega sawahna. Tapi kapan ngolah nama batur juga orang-orang baik. Jadi lamun di dieu kitu peta teh nya moal sanggupeun ari sagala kudu ku sorangan mah. Buang ke sanggeus di dieu ge kana diterangkeun di kawas di Kalapanunggal. Padahalnya bapak di lembur sorangan teh loba prakaya nah ulah ilu transmigran teh pake sagala nipu. Ari mana bet padu ngabae nyarita teh tapi ketang kungsi harita oge anu ngamasalahkeun ngan akhirna padaud nu dibandarkeun sur padaud harita transmigran teh lain mindah-mindahkeun jalma miskin teh ijen tempat ka tempat nu sejen tapi nu utamana mah program transmigran teh tareka pikeun ngalawatrakeun jumlah penduduk di saban pulo berarti teh cenah saur padaud keneh tah adil mindahkeun penduduk ari ukur anu leutik unggul mah bapak ge Jang panuju kana pamandangan anjeunna cenah pamimpin teh ulangan ukur bisa nitah tapi kudu jeung prakna nyentoan saur padaud harita kami mah yang tetep deket jeung rakyat teh yang mimpin rakyat yang nuntuyan rakyat nu matak cenah sakumaha betana oge di Bali geusan ngajadi anu geus puguh lembur urang leuwih mah rek milu transmigran barengan urang Kalapanunggal sebab saur anjeunna mimpin rakyat mah di mana mae kaasup di transmigran oge alus kitu Jang kabela padaud ka urang teh pernah padaud teu ngarusulay eleh dumeh dina pilihan palurah oge. Bapak eta suara motor padaut. Sing ada Jang, buah kakarak muli ti Banjarmasin oge. Mang Ija, aya naon? Sok naik we hayo. Milu bae heula, kuring rada rusuh ya. Cilaka, telat saeutik laput Mang. Heuleuh, tekawis naon Bapak? Sa jual beli Mang. Arab nu rek meulina teh ngan saukur boga waktu 3 jam. Ngadagoan di Banjarmasin deui. Di Kasabelasan deui. Mumule dibere contoh unggul mah kudu dibawaan kabeh barangna. Cenah kakarak cereng mayar kontan, dasar pelit. Palinter bangsa deungeun mah bisa ngongkolakeun barang anu di nagrina eueuh. Ari urang anu lubak-libukna taya nu nyaho kumaha bisa nemangfaatkeunana dasar bangsa nu bodoh urang mah. Bicara gawe nu mana teh Bapak? Garut teh teuing jeung nanonan eta teh da meuni diusiahkeun pisan geuning. Yaktas kieu Bapak. Nya kaharti, tapi dah ayeuna mah sayahna keur sibuk. Tapi ketang taneuh di dieu mah hese di sawahana. Orang Jawa atau Madura onaman geus jadi manukna di lembur ge loba nu geus biasa teu ngadahar sangu bae. Tapi Mang Ija mun geus teu betah mah keun we lahan anu 2 hektar ke ku bapa digantian. Dibeli cek kasar nama tapi omat ulah geruh. Tah geuning geus nepi ka jalan cagak teh semet dieu wae nyamang sabab kuring rek ka Banjarmasin. Omat mun aya perlu mah pageto bae nya. Bapak nah beut kieu. Heuh baungan urang nu bodoh teh. Teu tanya heula. Eta sahanya siga nama aya nu labu. Eta sahanya eta mah budak sigana labu deh. Eta blok sahanya siga nama budak Mang Sumarna. Ulungan yuk. Hayu.
Aya naon ieu? Aya nu gerak mang. Aya tuh urang angkut. Ayo urang milu, ayo ayo. Duh, hampura we Marna. Geus aya nama urang neangan motor we. Yang neangan si Didi. Yang satu ayu. Mang arek nyewa motor sabaraha? 10.000 sekali jalan. Duit lagi deh. Saya dibayar pae ieu ge tenan naon. Dianjuk. Nya sebagian. Kumaha Marna? Nyari kitu kumaha dia tuh. Kiraku si Didi kudu diantep pon aman. Ya tuh. Ya ayo bae atuh Bang. Cing bere jalan, ieu bawa nu cilaka. Saha anu cilaka? Budak lalaki pingsan. Didi anak aing. Nya mang ulah gampar. Tenang mang, tenang, si Didi teu kuna naon. Si Didi ukur kapaehan, meureun bakating ku nyari jeung lapar, pantesna ragrag dina kai. Anggur urang bawa balik. Tapi motor anjeun kasisikeun heula. Tanu cilaka, hayu mundur heula, mundur. Saha nu cilaka? Karena Mang Sumarna tadi motor eta Boro-boro bawa ka Sebamban. teu tiasa lewat, Pak. Pindahkeun bae atuh kana motor kuring. Duit ongkos tong pohonya. Kami jo nih minta ngagedean duit bensin. Teu enak kadua gedean nanti aja Didi. Atuh nuhun pisan ya. Manggas diubaran si Ola jeung si Uca. Diubara make naon atuh? Bejana hari mencret mah ku sampah atah gebat. Sidik mencret teh ngadaharan mae sampe atah. Mau nyeri batang. Ma, Ola ge jadi beteung. Mama tak kuat dah lila-lila cing di dieu teh. Hayang balik. Nyama daripada jauh-jauh ka lembur batur sengsara keneh mending secara di lembur sorangan. Heuh, ari balik teh balik ka mana? Ya kalau lembur urang atuh kalau panunggal ka mana deui? Aku nanungkul make lembur orang sagala rupa. Nah, boga naon di ditu teh? Masa nu krege teh boga naon tapi leudeng tetep balik ka kalapan nunggal. Nya bener. Kayaknya emang semana ka dieu rek amitan cenah. Amitan. Nya geus bulet rek mulang cenah. Malah tanah oge geus dijual ka padaun. Teu kuat cenah membara-bari samsara mah batan senang kalau anak jadi korban. Kapan kembali anak teh pincet sukuna urut cilaka di luung teh. Heuh, beuteuk kalebeureun. Nah udah pikir lebaran pakai yang asuh kena naon mah. Nu sidik mah urang beuki dieu teh bikin celing bae. Tuh tempo dulu-dulu urang mah urutan ninggalkeun urang balik deui ka lemburna. Tuh, tingali si Ocha jeung si Ola. Mas garing nya oge di lembur sarana samsara. Tapi teh kieu-kieu teuing sakalian dahar bae mah aya. Sedangkan di dieu kasebutna oge boga tanah aya 2 hektarna. Tapi hese baleke pisan manggi dahar teh. Ari maneh kumaha deui hayang sarua hayang balik?
Sarua manehna oge di lembur nama mending geus bener sekolahna oge. Sekadang dia oge di blog urang bakal diizinkeun sakola cenah. Ari bapana panjana teh geus nyaho yang kami hayang balikin kami teu betah di dieu. Kalau masih keneh nanya. Kan engke pas sore urang samper. Nah, hari ka mana Bapak? Urang ka ketua koordinator, urang ka pasamijo. Terus orang mulang ke lembur teh. Bapak ke pasamijo teh daik beja perkara urang teh. Nya. Ari tanah geus dijual. Dijual. Nah, make kudu dijual. Ih, Bapak manya kudu ditinggalkeun bae. Teu ditinggalkeun kitu bae, urang seureunkeun wae ka pasamijo. Nah, ieu lain tanah pasamijo, tanah urang lain. Urang lamun urang daek nguruskeun nama tapi namun embung wajib disarankeun deui ka nu boga. Pasamijo. Lain nu pamarentah tapi diwakilan ku pasamijo. Sama hiwal batur mah pindahan di jarwal kabeh. Bapak ari mah teu ambekeun. Lain dibikeun ujang, dipulangkeun deui ka nu bogana. Kitu cek perjanjianna ge. Ari batur mah geuning. Tah salah. Urang mah teu kudu pipiluan ka nu salah, nyaeta teu meunang. Parek nurut ka marane, balik deui ka lembur. Kumaha oge Bapak bakal mentingkeun keluarga. Transmigran baru ya? Dari mana? Maaf, dia teh orang Sunda, baru bisa ngomong bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Ibu teh ti Sunda, Sundana ti mana? Abdi sadaya mah di Bandung. Bandungna ti mana? Cirenda, Cireundeuk. lembur alit bawahan Leuwi Gajah Cimahi. Saru orang Sunda di dia. Nya seueur oge. Nuhun atuh pasti karena betah ari kitu mah abdi. Mang Ija. Mang Ija, iya ya tetangga anyar. Pasti Mang Ija oge bakal lebih betah, soalna Mang Momo oge ti Jawa Barat. Nuhun pisan ari seueur batur salembur mah, namun sanes teu kitu oge abdi mah pasti betah. Kapan sahur Bapak kepala ti Departemen Transmigrasi di mana-mana oge sami bae. Masih tunggal wewengkon di Indonesia. Ayo kalebet. Kek sakedap. Aya keperluan naon Mang Ija teh? Kumaha lamun ke baya pasoran? Hari teu peuting-peuting teuing mah. Ieu kuring kudu kasebamban. Tapi tolong panganterkeun Mang Momo ka kapling nomor 32. Mang Ija, ayo urang ngabantuan Mang Momo ngangkatan barang-barangna. Geus ayo. Kunaon mung salah teh make tegangan turkeun tanah salage-lage kieu? Kirang betah panginten. Abdi ge ngupin. Perang Sunda mah cenah seueur nu teu betahan ngumara lebih teh. Eta panginten katalian ku paribasa bengkung ngariung bongkok ngeroyok. Kurang buktoskeun bae ku urangnya Mang Ija. Kadangnya kalau telat. Lapar ih. Lautan api sanggup renai. Ayo si Dedek kemana? Karena Mas baru semua di dapur. Alhamdulillah.
Rupina mangija mah teu paos biasa kana katadang abdi mah dumaya teu aya sangu pare panginten. Urang Cirende mah tara kanu sangu beas pare da cenah. Saredepeun atau nanti sing kabeas. Nya teu paos saredepeun, nya kirang beas. Tapi ari sawah di ditu mah ya oge. Nami kumargi tos ngabiasakeun teu sangu. Upami panen teh hasilna dicalai digentos karena sapertos sampe bisa remu betian. Aneh, orang Sunda tara kana sangu. Sumuhun. Kunaon orang Cirende tara taruang sangu? Pak Ajali, kokolot lembur Cirende harita, nya ikhtiar neangan bong bolongan bakat ku hayang nulungan rahayat anu keur balangsak. Akhirna Bah Ajali anjlok ka wewengkon Cirebon. Balik di Cirebon mawa pamadengan anyar nu lain bae mangpaat kanggo urang Cirende pituin. Namung oge mangpaat keur sing saha bae anu keur nuturkeunna. Ngajait urang Cirende anu teu weles sangsara teh cenah lain ku bro beasna atawa bro duitna, tapi ku dihudangkeun sumangetna diajak tawakal. Kajen teu boga sawah asal boga pare, kajen teu boga pare asal boga beas, kajen teu boga beas asal bisa dahar, kajen teu dahar asal kuat. Semangat! 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 Digentos ku sampe tanapi heuwih teh rarosana ceneda. Malah hirup teh mani asap masangsarana. Padahal harita anu urip teh beas. Da ari teu daeun sanesna mah teu kurang. Ganti harita urang Cirende jadi biasa tar kana sangu beas. Gumantung teuing kana beas mah. Cenah sok maogoan. Balikna. Ari geus biasa kana sagala mah jadi tara tepayan. Alhamdulillah. Saprak biasa kan teu daeun sanes ulah ti beas. Urang Cirende jadi jaligrah bari teu kirang sarehat. Kada usum hujan padahal lodo. Tah hari wangda papelakan mah gumantung kana usum tetep aya. Anu saya dipelak dina usum hujan nya diparalak sararea. Dina usum ngijih anu ditarada teh nya nu jadi harita bae. Atuh dina usum halodo melak anu subur dina usum halodo. Sadi dinten teh nya nareda anu harita aya we. Sadayana tinu agung dugi kanu alit. Pun anak mah tacan kungsi ngarosan kumaha rasana sangu beas. Lantaran tekantos teh atuh sakalian aya sangu teh teparurunan. Teu saredepeun abdi sorangan mang langkung 50 tahun teu ngaraosan deui kumaha rasana sangu beas. Tara hoyong yang tara mut-mut acan. Satu acan dikintunkeun ka dieu teh kantos dicariosan soal kondisi tanah di tempat. Saurna seueur dulur urang anu teu betah di Sebamban jalaran sesah di pelakan pare kajabi bebetian. Kanggo abdi mah teu janten masalah da teu meriyogikeun pare ieu, tapi ari Mang Ija mah geuning betahnya tosna tawakal teu regrog-regrog kabita kuno sanes marulang deui ka lembur. Mang Omat sing sering ka dieu abdi ge ka payun mah pasti nepangan. Urang teh kedah sering tepang supados hubungan silaturahmi langkung raket. Adi paling telanya. Bapak, irahan nepung ka pasar hijau teh. Jeung teu ogohan geuning orang Sunda teh. Naon Bapak? Orang Sunda teh hirupna tawakal, salila hirupna kudu manget ujang. Tuh, tenjo mau sakeluarga maranena pantes dipake jadi contoh. Kumaha teman lokalna urang kahirupan orang Sunda, urang kudu nurutan maranena. Untuk bisa teh era yang mengintai di sudut kerlingan. Sadarkah Tuhan kau ditatap insan yang haus akan belah. terus di mana boleh? Tos di mana? Pas numpang Mang Daud. Ah, nyawanan mana mah? Ah, kan baik, mending oge ku kami, ampe pada tuan yang nunggu harga. Astagfirullahaladzim, selalu ngomong orang mereka jual tanah. Ah, ngapun bebeja heula, kapan geus eces, yang kami hayang balik. Tah, ari balik teh tanah oge kudu pasti dijual. Lain ka padaud saha deui ngajualna. Dah mau tulus pindah oge, mau tulus. Baru mau tulus. Oh, Bura
sugan. Sebenernya malah sebaliknya, ya teh benang mikiran lu jempar. Mau pindah, dan kudu pindah. Tuh kudu make boga karet pulang dari kalembur. Orang kiwari mah nya ieu, bamban teh ya. Astagfirullahaladzim, ampun Gusuna Agung. Nah, aja pikir bapak mata teh jadi dibalik kieu Ujang. Mana nanti balik mah, gampang dulu transmigran teh. Hari geus hasil sarta boga kaboga, rek ditinggalkeun deui. Wah, kaboga naon? Tanah sakitu anggarna, teu bisa dipelakang pare. Bisa rek teu tetep pakai urang, tetep kudu di rumah urang. Tanah teu manfaat, tanah eueuh hargaan. Cek saha teu manfaat, cek saha eueuh hargaan, lamun nya eueuh hargaan. Mane moal nampa duit 10.000 ribu ti Padaud. Lamun Padaud rasa yen ieu eueuh hargaan, moal deui daek beuli, cing kumane pikir ku utek panu waras. Nah kira-kira na Padaud teh jalma weureuh make teu pupuguani meuli tanah di dieu. Totolan oge manehna mah geus katoong. Piuntunganana cing pikir sing teuleup. Piraku ari batur ngarasa untung miboga tanah ieu, ari urang nu boga tanah henteu. Cing sekali deui pikir sing asak. Bunga jual tanah, urang geus nyieun dua kesalahan. Kesalahan kahiji, urang geus nampik pangasih pamarentah. Kesalahan kedua, barang anu teu meunang dijual, ayo dijual. Eta artina ngarampak palaturan pamarentah. Nah naon ari nya mah geus teu betah cicing di dieu. Pulangkeun deui anggur kan merena. Nya sadar tuh ada orang dijual mah, kamu kudu dipulangkeun deui mah. Lain ge rek ngantengkeun atuh ari kitu mah. Kalau beki riweuh, lamun urang arek balik ayeuna, arek modal naon atuh di lembur oge. Lamun eta tanah 2 hektar rek dijual, bisa dipake ngamodal sasana. Ngajual tanah teh ngarampak palaturan, ngasabab ngajual barang batur. Kabet. Priyogi nama pada nyusulkan kagungan Mang Ijan ka kantun. Leresnya iya bungkusan teh nu kagungan. Sumuhun nu abdi, nun bae aya nu kelimperan. Atuh nu kadua bade silaturahmi bae, hoyong tepang sareng kula wargi nu sanesna. Ieu tetangga urang nu anyar, orang Bandung cenah, ti Cimahi teh di mana? Cirende. Tah, di Cirende. Bapak, emak, Ujang pada nyamper cacapina Aldi nya. Jung atuh Jung. Badi miring. Ayo atuh. Punten bae sanes bade pipiluan nanging eta biija sapertos nuju kenging kasesah panawi abdi tiasa nulungan. Teu naon, Mang? Sanes saya naon ketang ngomong soal ageuna keran padahal bunga bae upami bang ngomong ngersa bantuan mah. Insyaallah dibantuan. Nuhun percanten kitu mah nanging masalah naon eta teh. Tuluy, Mang Ija nyaritakeun masalahna ke Mang Momo. Tarekan naon atunya, da upami tareka teh mangrupi papatah. Tawaran teuing make kedah mapatahan bija. Abdi oge ngawitan mah kitu, namun saparantos kabuktosan tanah teh awan pisan. Naon pikabungaheunana. Tak awan pesing cek abdi mah. Tadi geuning saur ibi di pelakan palawija mah manis sakitu saena. Sumuhun, namun paremahan teu. Parema mung sarupi, palawija mah rasana rupi-rupi. Palidinya katangan ieu tanah teh langkung seueur saena mangan awonna. Disebut awan teh dume kaleresan terbiasa di pelakan pare. Anu ku ibi pangibi karesepna. Mung kanggo nu sanesna mah teu cocok pisan. Catakan upami ibi tiasa jeung kersa mangpaatkeun tutuwuhan sanes anu kaleresan cocok di pelakan dieu tanah. Panginten ibi moal rebet-rebet teuing. Nyapu guru dat amang, dasal jalmana atuh anu teu butuh pare, teu butuh sangu. Itu di kapling bae ditu saurna seueur urang Madura teu butuhin beas. Da maranehna mah kabekina gaplek. Tah, ngomong sapi rumpi oge teu butuhan beas. Nah, kitu. Heran mah abdi, nah ibi make heran dume abdi sapirupi tara kena sangu. Salaresna ieu mah soal kaleharan. Upami mah tok teuing kana hiji kabiasaan mah memang sok jadi ogohan. Padahal nu sanes modal urang Madura, urang Bali, Nusa Tenggara.
dugi ka timur-timur sareng irian geuning teu nanaon tetaruang sangu oge atuh bangsa deungeun sapertos Eropa sareng Amerika sarehat bae sanaon sadidinten teu neda sangu Da oge kebiasaan maranehna atuh eta mah. tah upami batur tiasa tahan tekana sangu dumeh tobis biasa matak naon-naon ayeuna bihija ngantos 2 tahun ngembara di dieu sesah milari beas piraku karena katuangan nu sanesna masih kena teu biasa Pun anak teu kariateun dihantem bae ku sampeuatah teh. Asimpulanna teh dina akhirna mah kumaha bae oge kedan api kana kaayaan hartosna kedah tiasa nyaluyupkeun cara hirup urang ku kaayaan keukeuh peteukeuh ngalawan kaayaannya antukna penyangsara anjeun Kumaha maneh enak geus sadar geus aya mah tanda batalkeun. Yang geus atuh hayu urang ka Padaun. Wah, kan. Bapak eta motor Padaun. Heeh, hayo maneh lompat heula. Besi ka buru jauh manten. Aya naon? Saha eta? Ah maneh anak Mang Ija nya. Tah geuning Mang Ija. Kamarana teh ieu teh rek aya perlu deui ka saya. Meureun basa minggu tukang hayang nepungan teh sua ngajual tanah teh. Nah, make di saluran ku pamajikan. Leuh ieu mah wayahna we sakieu heula kemun geus aya deui duitna sasana dipunahan nya. Bapak Ojang yang babaturan bade ulin nya. Heuh Jung. Ayo. Sanes bade lagi sakirangna Bapak. Ieu bade ngawangsulkeun ieu. Naon eta teh? Artos kagungan. Kami mah teu hapekeun duit ka didinya. Sumuhun da sanes artos titipan. Duit naon? Pak anu 100.000 teh. Panjer tanah iraha sanes nitipkeun duit eta mah. Sumuhun namung bae diwangsulkeun deui bae. Hor. Mangga ditampi. Kami mah teu butuh duit, butuh sote tanah. Ini sareng abdi oge butuhna tanah. Geuning tadi isuk-isuk pamajikan ente nyolongkrong rek ngajual tanah. Manehna lepat paham, padahal abdi mah mau ngical tanah. Teu bisa mutuskeun sapihak. Mun saya embung narima rek kumaha? da icageun oge tak resmi panginten Cing, Bapak anjeun mah jelema anyar, make pipilun carita sagala. Sakali teu bisa tetep teu bisa. Cig rek lapor ka sasa oge, ulah sok nyieun masalah wae Ija. Arek naon burit-burit di dia? Terus ya Bapak, terus dipulangkan deui. Aya naon ieu? Ciga aya pacogregan. Mohon Pak, Padaud ngaku meser kana abdi. Kor. Naha? Kurang we Bapak, abdi kajurungkeun ku nafsu, untang nawe hayo Mang Momo. Pisan kuring mah ngadage Mang Ija kaburu sadar. Bener Mang Ija, urang teh kudu teman wangkel, ngomea nasib. Kuring ge ngarti, memang teu bahari ngarobah kebiasaan teh. Seperti kulawarga Mang Ija upamana. Bisa jadi mau ujug-ujug bisa ganti kebiasaan. Kuleukeun mah mau burung robah. tong dijieun karung sing Ija da meureun pamarentah oge moal ngantep kitu bae mun hayang beas bae piraku ku ilmu tatanan modern tanah Mang Ija teu bisa dikokolakan malah bisa jadi Bener sawah gitu, pamarentah mau cicingan. Sakedeng deui di dia bakal diadakeun pabrik tapioka. Maksudna supaya orang gampang ngajual sampe. Tah lain kemajuan hari kitu. Nuhun, moal ayeuna mah Pak. Alhamdulillah, leungit masalah teh kitulin maneh. Aya tuh bisi kepentingan di dia. enggak tipayun Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Pesan-pesan yang selalu saja terngiang. Ku terbang jauh, kepak tak berbilang. Standby. Kamera rolling action. Farida. Masya Allah, saudara. Ija kan mau
Susan dia seorang sudah. Aing mau galak anjing. Siu teuing. Wah, gila. Bas, kira-kira sekelas gak ya bang sama dia? Juga orang-orang baik. Atuh siap. Ambil. Action. Gua tuh. Coba ceritakan. Laun si Itu buru Aku kalian teh. Action. Cut. Cut. Pasang gak sih bro? Sekarang kita mau outfit check dulu nih. Pertama gua. Kedua awak.